rek ka anak abah. Kang, Kayak naon itu? ih akang mah iraha tuh bade ngalamar Iteung. Beki kolot teh, beki. Oke naon kebayaan. Ya Allah, lepaskan abah eta karunya nyai. Kabayan cerita rakyat Sunda. Dongeng-dongeng di Sunda. Tidak ada tetapi ada orang bodoh tapi pintar. Pengusin dunia gelap. Si pemalas gudang akal menantang 1000 soal. Si Kabayan, si Kabayan, si Kabayan hidup di tanah Sunda. Menangis jika senang, tertawa dalam gelisah. Dalam suka, dalam duka, si Kabayan selalu datangnya dengan tertawa dan pergi tinggalkan kesal. Jelema itu mah lain picalonan mana itu. Abah geus boga calon. Eta si Juned nu lega sawahna keur kaharepna hirup meureun. Terus buka pamajikan. Ayo tuh motor kan itu. Abah, nah maksudnya abah yang kawin deui kurang kumaha ya amut gede apa gede mah Si Kabayan punya kawan istri cantik. Batur kengkeng si rencang berangkat desa. Siang malam pendampingan karena hidup berpasangan. Abah dan si Junaid itu terus gaduh pamajikan. Bener nyanyi. Laras ieu saksina. Ah bener. Si Juned geus boga pamajikan. bener abah kemarin nempo menuju kieuang tadi Punya si Kabayan hidup di segala zaman. Tiap musim dan tahun di langit terang dan bersih. Si Kabayan cerita rakyat Sunda. Dongeng di Sunda tak hilang di telan masa. Kabayan hidup kurang durari. Eta dagongan boga hari. Hah? Nu bener, cik atuh pang nalungtikeun. Abdi teh bogoh pisan ka Kang Kabayan. Si kabean teh boga naon jelema marara si borokokok mah. Akang, Kang Kabayan. Itu